Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar official di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sareng akinya. Tangtosna di acara nu sami nyaeta dongeng pangbebrah manah ti kandaga kidagar official YouTube. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillahnya upami daramang mah mugi-mugi sadayana ge ku Allah taala dipaparinan kesehatan. Boh lahirna boh batinna dipaparinan kajembaran manah digampilkeun segala rupi urusannya dipaparinan rezeki anu seueur sareng barokah. Oge ditebihkeun tina segala rupi mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Ngeri neraskeun hancan katunda nyaeta kasasar lampah 2. Kumaha lalakon Yayat alias Alek salajengna urang Bandungan sasarengan sakedap deui. Ulah hilap kangge nu nemean manco nemean pisan ngadangukeun ieu dongeng mangga ulah saasanya di subscribe wae ditoel pelebah tombol loncengna. Supados naon cenaki supados aya beja tanapi aya notifikasinya karena HP na sewang-sewangan upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki boh ka grup WA, Facebook, Instagram, Telegram sareng sajabina deui hatur nuhun. Urang sasarengan pamirsa ngareah-reah seni Sunda utamina seni dongeng Sunda. Supados dongeng Sunda tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Urang amparkeun deui nya sama kabuitanana. Para samakna sor bajigur sareng awugna mangga kaparayun sadayana prung Isukna disabudeun kota Cimahi Geunjleung. Yen aya Rajapati korbanna 3 tukang beca, masing pati dina kaayaan anu pikawatireun pisan. Nu hiji soeh angeuna, nu hiji meh pegat beheungna, nu hijina mah dada palebah jantungna pisan bolong jero naker. Dina TV, dina koran, dina radio kabeh rame ngabewarakeun beja Rajapati di Cimahi. Wanci haneut moyan Ustad datang kedatangan ku Kosim barijeng hari weus-weus. Netelakeun yen 3 tukang beca anu aya dina berita teh nya maling anu asup ka imahna Yayat tea. Sabab Kosim apal pisan ka salah sahijina nyaeta Dudi anu tubrukan jeung manehna sawaktu kabur ti panto tukang imahna Alek. On kitu. Wawo si Yayat nekat siu. Hayu urang teang ka imahna. Tiasa janten kitu Pak Ustad. Ustad datang ngagedig lempang gancang muru ka imah Yayat dibaturan ku Kosim di satukangeunana. Srog tepi ka hareup imah Yayat imah teh sepi jempling. Lampu hareup hurung keneh jeung teu aya tanda-tanda Yayat aya di imah. Assalamualaikum. Punten, Yat. Assalamualaikum. Ustad datang muluk salam sepi eueuh nu ngawalon. Assalamualaikum, Yat. Iya Pak Ustad. Ustad datang leuwih bedas uluk salamna tapi angger jempling teu aya nu ngajawab. Sim. Naik ke jandela Sim. Tempo ka jero imah bisi si Yayat kumaha onam, bisi nekat atawa poekeun pikir. Ceuk Ustad datang nitah ka Kosim.
Kosim teu baha kalacat manehna naek kana janela. Bus ka jero kamar hareup imah Yayat. Babarina kerabus ka kamar teh sabab jandelana apanan rujad. Urut ditubruk ku Toto kamari peutingna. Kosim mariksa kayaan jero imah. Tiap kamar ditempoan, dapur jeung kamar mandi ge ditempo. Tapi oleh Alek atawa Yayat teu kasampak. Kosim masih penasaran manehna naek kana para lalangit imah. Barang naek breh di para teh aya baju jeung calana nu pinuh ku getih. Bari aya peso dapur sarua deui pinuh ku getih. Wah boa Yayat anu nekat mehan tilu tukang beca teh. Kosim ngagerendeng sorangan tuluy gagancangan turun deui. Bari terus bebeja ka Ustad Tatang. Yayat mah teu aya Pak Ustad mun abdi teh mendakan peso acuk sareng lancingan Yayat anu nuju wengi dianggo teh pinuh ku getih. Mendakna ge dipara. Kitu ceuk Kosim laporan ka Ustad Tatang. Jauh dina sangkaan. Hayu urang ka kantor polisi Sim. Bade naon Pak Ustad? Sim, sanajan Yayat teh warga urang oge hirupna sangsara. Bari tilu tukang beca teh oge boga salah ka Yayat. Tapi anu dilakukeun ku Yayat teh salah. Bari jeung dosa gede. Ngalanggar hukum. Hukum agama, hukum dari agama. Hukumna teh wajib pikeun urang salaku warga nagara nu bener pikeun ngalaporkeun ieu kajadian ka polisi. Lamun urang teu laporan sarua jeung urang teh nyimbutan kana kajahatan. Cek Ustad Tatang panjang lebar ngajelaskeun ka Kosim. Kosim unggut-unggutan. Artos Pak Ustad, sumangga abdi mah sejang ngiringan wae. Atuh geus kitu mah bring bae duanana indit mulu ka kantor polisi. Pikeun ngalaporkeun naon-naon pepanggihan manehna di para imahna Yayat alias Alek. Kocapkeun lalampahan Alek sanggeus hasil maehan tilu baturna teh ya. Manehna gancang balik ka imah. Tuluy gurung gusuh mandi baju calana jeung peso disumputkeun ka para. Alek beberengkes baju saperluna kana kantong urut sakola baheula. Geus kitu gejelik turun ti imah bari leumpang rurusuhan. Srog ka jalan gede. Alek pegat angkot nu ka terminal leuwih panjang. Teka catur di jalanna Alek teh geus tepi ka terminal leuwih panjang. Manehna bingung rek ka mana. Kalah ngajangjan we di pinggir jalan sabab teu puguh pipikiranna. Cekit reg. Hiji mobil Jeep Jimmy. Ulas biru ngaranna gareupeun Alek, supirna nolol tina jandela. Yayat lain ieu deh. Alek harita nyidik-nyidik ka eta jalma. Supir turun tina mobil terus ngadeukeutan ka Alek. Kumaha bejana Yat? Ieu teh Ridho lain. Iya, kuring Ridho, batur sakola teh ning, anu sok bebarengan jeung si Dani, sumpena inget keneh teu? Ngeunaan Ridho, Dani sareng sumpena tiasa di Bandungan dina dongeng anu judulna Kasasar Lampahnya anu kahiji. Tos tamat dipedar di ieu kandaga. Kantun di pilihan we dina video atau napi dina playlist. Oh nya. Ridhonya bener. Aduh, kuring teh pangling euy. Kalinglap mani gagah euy ayeuna mah. Jeung geus mau mobil deui. Lain sibuk naon ayeuna Yat? Keur nganggur wae ieu kuring teh, ieu gerek nyiar gawe ke Jakarta.
Kebeneran ngilu we atuh gawe jeung kuring. Daek teh Yat. Kuring ge apana ayeuna mah cicingna di Jakarta di Pondok Kelapa Yat. Nah gawe di bidang naon gitu do? Di bidang farmasi obat-obatan Yat. Nyai kuring mah hayu wae, hari diajak gawe mah atoh we nu aya. Rido jeung Alek asup ka mobil derendan mobil starter saterusna ngabiur maju mapa jalan raya ke arah tol Kopo anu tujuanna rek ka kota Jakarta. Gancangna carita. Mobil Jimmy Pulas biru teh geus tepi ka daerah Pondok Kelapa. Arageureun di hiji imah nu lumayan sigrong, tidid-tidid kalakson disadakeun. Saurang lalaki pantaran Alek keluar ti panto pipir tuluy gura-giru mogakeun panto gerbang hareup. Panto gerbang dibuka, bus mobil abus ka jero garasi. Numpakna jerat juru tarurun dina mobil. Ieu imah kuring Yat. Engke sorangan cicing jeung kuring di dieu. Da loba kamar kosong. Cek Rido bari ngajak Yayat alias Alek asup ka jero imah. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng dialpukaan ku afiliasi di Shopee sareng Lazada. Kangge kancawar gitu pas Sunda oge Kidagar officialnya anu resep gulah galeuh online belanja online di Shopee atau nepi Lazada mangga barang galeuhna teu nepi balanjana tiasa ngalangkungan produk-produk nu aya di dongeng Aki. Klik we salah sawios produkna pilihan anu ka Shopee atau nepi Lazada ya seratanna nya. Engke tos diklik mah pamirsa bakal lebet kana aplikasi Shopee atau nepi Lazada. Nah, saparantosna lebet mangga pamirsa milihan bae barang-barang anu dipika resep anu palai di pesernya bebas bari balanja panci termosnya lancingan napi naon bae oge mangga. Barang-barang anu dipajang di dongeng Aki mah mung cukang komunitas atau napi linknya kangge lebet ke aplikasi. Hatur nuhun kasadayana nu parantos ngeresakeun balanja di Shopee atau nepi Lazada ngalangkungan produk-produk nu aya di dongeng Aki. Atur nuhun oge anu parantos teras ngarojong ku balanjana pamirsa dina aplikasi Shopee atau nepi Lazada ngalangkungan produk-produk nu aya di dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun urang keureuy dongengna prung. Alek diuk dina kursi tengah imah hari Rido nyokot botol minuman di jero lomari. Botol dibuka, sor 2 gelas diasorkeun dina meja. Minum heula Yat lah, meh teu asup angin euy. Cek Rido bari nyicikeun minuman kana gelas anu 2. Yayat ngilikan botol jangkung jerona minuman aya tulisan drum dina badan botolna. Minuman keras ya mado, cek Alek bari ngambean eusi gelas. Nya drum euy. Nah geus teu beuki nginum kitu. Akan baheula sok nginum babarengan lin. Rido rada kerung heraneun can apaleun yen Alek geus lila tara nginum. Tara manggih do, malum jalma balang sakpan kuring mah teu beuli minuman mahal euy. Di dieu mah aya wae stok Yat. Tenang Yat, moal beakeun stok di dieu mah ya sok-sok kayaknya inum ah. Cek Rido bari miheulaan ngaleguk inumanna tepi ka koredas. Alek anu puguh keur loba bang baluh jeung kapusing teu mikir panjang deui manehna milu nginum nurutan Rido. Lain ari kuring gawena engke naon do? Cek Alek tumanya masalah pagawean.
Ukur dagang obat ya, gampang dalanganan mau loba ente kari nangkring di lapak kayu golonongan di sabudereun klener. Tiap poege mobil truk anu mawa kayu jati atau mahoni daratang di mana-mana tujuanna ngajual kayu ka bos-bos kayu anu aya di klener. Tah, pas bongkar muatan biasana supir-supir atau kenekna engkege ngadatangan ente anu maksudna marek meuli obat pikeun bawaeun balik. Tara saeutik meulina ge yat. Sok bok-bokan atawa sababaraha bok sabab aya nu keur pakeun sorangan aya oge anu keur jualeun deui. Obat naon kitu do tapi kuat laris kitu? Obat nama obat nyeri sirah jeung obat ka pusing pikiran yat. Coba kuring nempo obatna, cek Alek penasaran hayang nempo jenis obatna. Jung Rido langsung nangtung. Tuluy ngaleos ka kamarna teu lila balik deui bari mawa sababaraha macam obat song diasongkeun ka Alek. Geuning ieu mah obat Megadon jeung Nipam do. Nya Megadon jeung Nipam. Kuring ge da apal da pernah asup RSC diberena teh obat nu kieu do. Rido ukur nyerengeh manehna nyucikeun deui inuman kana gelas. Ari ieu nu koneng merekan geuning do obat naonnya ngaranna? Cek Alek deui bari ngilikan pel warna koneng anu ukur dibungkusan ku plastik laleutik. Eta mah ngaranna pil BK yat, pangmurahan eta mah. Cek Rido tuluy nginum deui mani ngaleklek. Hari kuring gajihna sabaraha jualan obat teh do? Jadi gaji yat. Tapi persentasenya geus ganti ngaran ya. Heulek persentase lek malah leuwih gede ka dinya na. Leuwih gede keur sorangan eta ngana kieu. Megadon jeung Nipam eta sabokna aya 10 papan. Sapapana ti kuring ukur 5.000 perak. Tapi harga jual pasaran anu Megadon teh 12.000, anu Nipam 10.000. Tah jadi ente kabagian gede ti sapapan Megadon bae ge menang 7.000, can Nipam 5.000. Batina nikel modalna dengkul. Ngeunaheun. Cek Rido bari ngagagak seuri. Ari ieu nu BK sabaraha harga ti soranganna bari ngajualna kudu harga sabaraha ieu teh? Nu BK mah ukur 2.000 perak saplastik ngajualna 5.000 yat. Lek poho wae aing euy. Gede batina geuningnya. Aduh, lumayan ya. Isukan mimiti jualan lah. Siap. Alek seuri dina implenganana usaha obatnya geuning gede batina manehna bakal gancang loba duit tuluy beunghar. Can apaleun yen eta obat-obatan teh disalahgunakeun pikeun mabok-mabokan jalma anu mareulina. Penting eta dua sobat suka bunga sempal guyon meriting cakakak seri-serian di pangaruhanku inuman keras. Yaya anu geus kalangsu kasasar lampah beuki sasab we. Beuki jauh ngatrokna teh beuki deui kana inuman keras bari rek jadi pangedar obat-obatan terlarang. Isukna Alek diantar ku Rido. Geus saged rek ngamimitian dagang mawa tas cangklek pamere Rido di jerona pinuh ku obat-obatan anu rek didagangkeun. Reg eureun di sisieun lapak kayu jati golonongan bogana kotedi jerut duanana turun tuluy nyampeurkeun ka warung kopi di sisi jalan. Di dinya geus nyampak aya saurang jalma bedegul make kaos oblong awakna pinuh ku tato. Bang, titip anak baru nih. Dia yang nanti nyetok di sini ya. Abang mah biasa keliling aja.
bisikin bara supir ama kenek. Cek Rido ka eta jalma. Oke bos, beres, tenang aja. Cek eta jalma bari ngaret ka Alek tuluy nyalaman. Lek, ieu ngaranna Mamat Dosol. Sebut we Bang Mamatnya. Manehna anu nguriling nanyaan calon pembeli, bere ududna, kopina jeung daharna. Ke gajihna mah bagian kuring. Cek Rido mamatahan ka Alek. Nya tuh hari kitu mah do, kuring ngarti. Ya geus atuh, kuring ini teula masih loba pagawean tah ieu HP ye. Cakalan geus aya kartuan jeung pulsana. Oge aya nomor kuring di jerona. Mun aya naon ngebel we nya. Ke jam 5 sore ku kuring dijemput deui ka dieu. Cek Rido bari ngasongkeun HP merek Ericsson T10 ka Alek. Alek saged nampanan eta HP. Zaman harita mah HP teh masih barang langka. Ti 10 atawa T10 anu lipat ge harga anyarna teh 2,5 juta. Bari nu bogana ge masih hiji-hijieun, can loba. Rido mah ngaleos deui teuing rekamana Alek di dinya dibaturan ku Bang Mamat. Masih pagi banget Bang, santai aja dulu. Ngopi dulu aja, oke? Mobil truk biasanya pada mulai datang jam 8-an lebih. Cek Bang Mamat. Bari manehna mah tuluy mesen kopi ka tukang warung. Oh, kopi hitamnya 2 aja Bang. Cek Alek manehna ge nurutan mesen cikopi. Dina kayan kitu, torojol aya nu datang ka hareupeun Yayat jeung Bang Mamat. Nu datang teh saurang awewe tengah tubuh, samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuhuna nyaklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Euleuh eta Alek Suralek geus aya di dieu deui. Dieu. Yeh, jarambah ulin teh kaburnya. Yeh sok sia. Dibejakeun ka polisi lamun teu daek ngaborong dagangan ibi. Geura ieu awugna seueur keneh tah. Kukurau ge ieu sakalian tah. Si anu badagul tah. Jajanan ieu, Lek. Deh. Pohara pemirsa. Kabujang narojol Bisarwitina nya. Kudongkapna Bisarwiti. Urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalampahan Alek Suralek alias Yayat Hidayat. Dina kasasar lampah 2 bagian nu kagenep cak urang teuneun heula di handeuleum sieum geus sampeureun. Urang tuna dianjuang siang geus sanalaeun, urang sampeur teuing di bagian anu salajengna pamirsa. Hatur nuhun kasadayana kaum dangu para mancowor salam dunya di mana bae ayana. Anu parantos satya manco satya ngadangukeun geus satya ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Hatur nuhun. Mugi-mugi sadayana aya dina kamaluyaan, aya dina kajembaran manahnya, kalancaran sagala urusan oge ditebihkeun dina sagala rupi mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Pamirsa sadayana panginten sakitu heula nu tiasa kawihatur wengi ieu. Aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios caga hanca.